Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu kalladzina wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillahi bughdu dzikrillah. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Maha suci Allah anu parantos ngagerakeun kana pirang-pirang hate jalma anu teu putus harapan tina rahmat Allah kalayan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu senantiasa maparin kanikmatan anu teu aya latna anu teu liren. Allah ngarizkian oge ka urang sadayana kalawan Allah Subhanahu wa taala tara sulaya kana janjina di mana sering hiji jalmi sering nyebat-nyebat jenengan Allah, maka ku Allah eta sering disebat-sebat oge namina eta jalmi. Salajengna atuh mudah-mudahan syukuran urang sadaya ngondang kana rahmat sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala sehingga kenging kakiatan urang sadaya kana tiasa midamel kana sagarupi parentah Allah oge kenging kakiatan tiasa nebihan kana sagarupi naon hal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala.
Dahirak sholawat mewah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat ka para tabiin atba'i tabiin tug dumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing cios kaangkeun umat mantena sing kenging dipikanyaan ku kanyaan Kangjeng Rasul di mana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun saha jalmi anu seueur ngaos istighfar maka bakal dibabarikeun rizkina. Saur saha teh? Saur Kangjeng ari rizki hayang babari ari istighfar kadeul. Kitu nya. Ari rizki hayang babari ari istighfarna kadeul teh. Kumaha atuh? Nah, kitu nya. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalma anu hayang babari rizkina babari ayeuna naon milikna babari jodohna deui mudah-mudahan sing arengal gararaduh jodoh amin jempe nini mah tong amin da moal kararawin deui wae atuh nya geus kolot paling naon teu kitu nya teu kitu ari jodoh mah kita jeung teuing 61 tahun meunang nu 16 tahun teu ningali we eta mah aya ibu dina SME dina ieu mah dina HP 61 tahun kenging anu 16 tahun nincak di 62 tahun maot nini-nina eta Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdilkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara eta dawuhan Allah dina surat Nuh nya eta dawuhan Allah marentah miwarang urang kadah ngaraseueur rizki wabanina jeung nya malulus kitu nya wabanina wa ya'alakum anharo irigasi curcornya irigasi pancuran curcor di pipir nya nah eta rahasia teh kada seueur istighfar gitu nya sabaraha kali cenah 1000 kali etan we ku urang loba mana ari dosa ari doraka urang sok sabaraha kali leuwih 1000 kali ge meureun leuwih 1000 kali ge urang dosa ari istighfar padahal parantos ngajantenkeun katatosan saumpamina labuh 1000 kali mani 1000 kali tiap labuh mani kotor mah tiap dosa istighfar tiap dosa istighfar aya dosa mah nah alhamdulillah ibu-ibu sadayana kenging pitulung Allah dina dinten anu ayeuna tawis ibu-ibu tos dihampura dosana ku Allah subhanahu wa ta'ala cirina Allah ngahampura kana dosa hiji jalma jadi jalma eta daek saangkat kana pangaosan cirian heula memang ngaos ya jam 2 nya cirian heula ke uih hari beus ka salaki eta nepi ka sakan di imah atawa nu di jalan kitu naon ka tukang warung teh ieu urang teh geus di cirian ayeuna mah nah kitu nya di cirian ku saha kitu nya di cirian kumaha cirina ciri jalma geus dihampura dosana kabeh dosana dihampura ku Allah nyaeta kersa ngalangkah angkat kana panao cirina teh alhamdulillah kudu akad lo ibu teh teu gampang jalma ini kana pangaosan teh teu gampang aya wae naonana gogo
gogodana aya wae hampir-hampir tetulus ta urang dinya mah. Nah gitu nya. Nya hampir tetulus geus di laan deui tiung teh teuneun, pake deui laan deui teuneun. Pake deui, ha? Saasa atunya. Tapi oge eta. Aya deui eta oge nya anu masak we ti isu-isu. Ti isu-isu ngarada golo. Ari sugan teh deuk kana pengajian. Deuk naon? Deuk barang hakan we urang teh mah. Gitu masak. Gitu nya. Ya, namanya oge mang cenah. Tunuh ieu teh kararesah. Kararesan tunuh aya Imran teh. Mang urang masak hayu siap masak dahar jeung kangkung. Atunya puguh tunuh. Tama jeung pais asin. Nah, tapi da sakedik-kedikeun nya bari keur babakelan ke sare peuting. Aku dahar heula atuh. Satekar kebek eta ku sararea diborong sadaun dilebak. Jadi we tunuh tah dicirian. Cirina jalma dihampura dosana ku Allah nyaeta jalma eta teh dihampangkeun bibirna, dihampangkeun letahna maca istighfar. Hampangna teh letahna teh maca astagfirullahaladzim. Aya anu mawa baskom astagfirullahaladzim. Itu nya kabagean hiji astagfirullah, dua astagfirullahaladzim. Ajengan teu kabagean astagfirullahaladzim. Itu nya ada piya anu pirato teu kadenge astagfirullahaladzim. Da mana karep. Da teu kopre dahar kana dieu we kana dahar teh. Gitu toh. Hampang letahna teh bibirna teh bibir luhur, bibir handap nya. Bibir teh dua letah hiji hampang ngucapkeun istighfar teh. Hampang ngucapkeun istighfar teh. Nya sakalian ayeuna hayam ngagarapak kana naon? Hayam ngagarapak kana kumaha? Kana wadah kumaheun? Astagfirullah. Ieu mah aya hayam. Aya astagfirullahaladzim. Sok nah aja batuh. Aja astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Jadi ciri jalma geus dihampura dosana ku Gusti Allah lamun bibirna hampang maca istighfar. Nah gitu ya. Ya. Nah gitu ya. Terus ieu mah lain sakalian aya hayam ka imah dibaledog mutu lain astagfirullah adim kalah ka sieuh nyingkah sia goblok gitu ya. Jadi amek-amekan gitu nya. Jadi ke ditinggal ku mutu teu beunang hayam. Mutu na ngablewor ka mitoha. Lek mitoha ngelok keuna ka apa RT. Istighfar mah encan teh. Nah, istighfar. Jadi babari maca istighfar teh. Sakalian keur naon? Keur ngeyong-ngeyong, keur mamangku, keur ngalalahun budak, keur ngalalahun orok. Heug si orok nate si budak nate mecer enon. Budak nate ki astagfirullahaladzim. Lain ieu mah budak teh. Tuh da si koplok mah. Dicarekan budak teh kuat ka tengar kalongeun. Ya. Nah. Ya. Jadi letah urang mah can biasa kana istighfarna.
Can biasa karena istighfar nanya. Can biasa karena istighfar. Komo musim hujan laleur ari lempang meureun gancang teuing senal. Senalna senal capit anu geus lila teh leueur meureun ti sereudeut. Ari lain istighfar ti sereudeut teh kalah kontol sia. Naon atuh? Hah? Kehet gitu. Antara pihak kalah ka antara pikir moe popoean seseuheun makanya musim hujan murag seseuheun teh locot coplok ya copot itil gitu. Jadi sanes istighfar kalah ka kamana we bibir urang mah nya astagfirullahaladzim ku sabar tacan biar tak kumaha carana dibiasakeun nya supaya orang kenging Pak naon sababna eta pangampura Allah teh kabutuhan anu nomor hiji di mana di akhirat mah kabutuhan nomor hiji teh naon Rabbing firli warhamni Rabbing firli warhamni warfani wajbuni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu Rabbing firli kabutuhan nomor hiji Rabbing firli aya paripaos atuh pimanaeun urang teh atunya jojo ujuk-ujuk asurga mah atuh dihampura dosa atuh eta aya pimanaeun tah pimanaeun urang teh kabeuli gagantel atuh kabeuli beas atuh kabayar hutang atuh eta paripaos tah mah paripaos urang di gagantel mending ngama ari hutang teu dibayar nah gitu tah ari sugan teh gagantel teh tina emas ari hek teh tina silit kunci cirina jalma dihampura dosana ku Gusti astagfirullahaladzim ulah kirang ti sarebu basa wengi ibu basa wengi terang teh aya gerhana henteu ada istighfar henteu tuh 1000 kali basa tadi wengi henteu masyaallah padahal maka dibere kicimpring tah istighfar teh ngalah dibabarikeun rizki teh naon anu disebat rizki teh ibu kersa angkat kana pangaosan oge eta teh rizki teh sanes harta wae rizki teh sanes harta wae aya anu nelepon ngadenge beja manehna sehat oge alhamdulillah eta teh rizki budak anak incu calalagur bejana tah eta ge rizki teh ge rizki eta oge terus atuh ayeuna rizki teh sanes harta wae sanes bahkan sanes artos wae rizki teh kade cek cager oge rizki jadi eueuh sing sireumeun oge jadi sing sireumeun sisidueun eueuh ge jadi rizki teh rizki teh naon sisidueun cager tadi rambut dia operasi eta sisidueun teh jadi cecekleukan jadi eueuh teu puguh eueuh nanti rizki teh ge tah terus naon deui rizki teh nya rizki teh sanes naon disebut cager bager jejeg bener bisa ngalaksanakeun salat awal waktu bisa ngalaksanakeun salat sunat oge eta teh rizki bisa ngaos awal waktu teh rizki kitu nya anu kadituna eta rizki teh kanggo bekal nyampurnakeun kaimanan kade rizki teh sanes kanggo di muah meo tapi kanggo nyampurnakeun kaimanan da kaimananna kudu disampurnakeun heula nah kuncina man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib saja saur Kangjeng Rasulullah SAW saja manut teka kantun naos istighfar taralak maca istighfar netepi kana maca istighfar Allah ngajadikeun kata jalma min kulli dhaikin kana sakur karupekan makhrajan jadi jalan karupekan teh kabingung ibu osok bingung tara
Masuk bingung. Halo. Nah, tulin bebeja. Bingung ya teh. Ningali ka kidul bingung, ningali ka wetan bingung, ningali ka kali bingung, ka kulon bingung, ari sia hirup teh bingung moal lila, umur ngan sakedeung dipake bingung letih satu. Dipake bingung. Moal aya anu bakal bisa ngaleungitkeun kana kabingung iwati Gusti Allah. Carana eta carana maca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Beda aja orang dia. Naon batur maca istighfar teh kararieu lain nurutan. Kare bieu astagfirullahaladzim. 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 Tuh kalau disebut-sebutkan si cece mah aing istighfar teh. Jika hayang kikituan teh astagfirullahaladzim. Ngasukan teh muyung. Astagfirullahaladzim. Turutan. Astagfirullahaladzim. 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 Tuh udah kana dilalajoanan istighfar teh. Nah gitunya. Jadi cigana resep-resepna sinetron judulna Astagfirullahaladzim. Udah resep lalajo. Maya sulu minal humum wal gumum minat tasir pitoan. Jadi perkara anu make kasusah, kabingung, leungit ku istighfar. Dileungitkeun ku saha? Teu karasa Allah teu kadeteksi Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami ditaroskeun minggu hareup ya. Minggu hareup taroskeun. Bu, ngaos syarat naon? Tah syarat astagfirullahaladzim poho deui gitu. Ya syarat astagfirullahaladzim. Gitu tah. Nah, gitu nya. So, ibu hoyong bepenak sareng Nabi Yusuf nu kasek. Hoyong bepenak sareng Nabi Ibrahim anu gagah. Hoyong bepenak sareng kumaha cirina jalma anu bakal papanggih jeung Nabi Yusuf kumaha? Tuh, apa enggak sampai masa minggu kamari diterangkeun. Tuh, kumaha? Jalma bakal papenak jeung Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun bakal papenak, bakal sasalaman sareng para nabi. Sareng para nabi bakal sasalaman. Bakal sasalaman sareng para nabi. Cirina jalma anu bakal sasalaman jeung para nabi. Cirina kumaha? Tuh, pan bahasa eta geus dibejaan. Cik ari bahasa eta dugikeun kana naon ngaosna? Astagfirullah. Poho deui. Astagfirullahaladzim poho deui. Gitu. Nah. Gitunya. Jadi cirina jalma budak. Ibu gaduh budak teh. Gaduh budak. Ngobrol ngalah bisi poho deui ngalah ngaji mah. Amun ngobrol mah tara poho deui biasa nama orang ala ngobrolnya. Ibu gaduh budak teh. Awewe laki. Istri pamagat. Lamun nu nanya istri pamagat awewe. Jadi ulah istri budak abdi teh ulah. Ka budak sorangan mah jalu gitu. Gitunya ka budak sorangan mah bikam gitu. Ulah budak teh awewe lalaki pamagat. Asal teu kararantesnya urang Sunda teu nyaho bahasa. Jadi kanu sorangan mah kudu ulah lemes-lemes teu, ulah lemes teuing. Kanu sorang kabudak sorangan mah. Istri pamagat jalu gitu. Istri pamagat bikam gitu teu naon awewe. Masih ngajengan kan narosna. Misalna cek wahaji teh, budak teh istri pamagat awewe gitu. Ulah sieun salah kan. Awewe atau bikam gitu. Gitunya. Jadi kabudak sorangan mah ulah hedek di nog gitu. Nah, gitunya. Budak urang budakna hoyong beunghar teu? Budak urang hoyong beunghar lain beunghar ku budak. Budak urang hoyong cenah
Beunghar cenah beunghar, tah budakna cenah Minang, cenah getol, cenah daekeun maca. Nya Bu, budakna daek maca istighfar ya. Engke ibu teh bakal dibawa hiber ku anak. Kamana? Kalau bertangga kalapa, terus ngagajleng. Di luhur di atas. Kamana pokoknya mah bakal budak teh eta teh lamun daek maca istighfar, eta budak bakal beunghar hoyong boga budak beunghar. Cenah maca istighfar atuh lain cenah main-main naon. Lain main naon wae teh. Pamajikan daek maca istighfar ngabeungharkeun ka salaki. Salaki daek maca istighfar ngabeungharkeun ka pamajikan, tatangga daek maca istighfar ngabeungharkeun ka nu saja ka batur salebur. Itu yang sarakeun ka batur teh. Itu yang sarakeun ka salaki, yang sarakeun ka pamajikan, yang sarakeun ka anak. Kumaha yang sarakeun ka kolot baca istighfar supaya ngabeungharkeun ka kolot bisa-bisa mawa piknik atuh ka kolot gitu. Gitu, maca istighfar. Kumaha carana? Berarti mah eta mah rahasia Allah. Kumaha cara Allah ngabeungharkeun eta jalma? Engke cara Allah anu bakal janji Allah ya. Janji Allah anu bakal berbicara. Asal istighfarna ulah kurang ti 1000. Ari Kangjeng Nabi sok istighfar tarang. Sok maca istighfar tarang. Oh, sok ibu tara kirang ti 70 kali Bu. Bami Kangjeng Rasul mah tara kirang ti 1000 kali Bu. Sawengi nya sok dosa tara Kangjeng Rasul mah tara midamel do. Jadi istighfar mah lain keur boga dosa wae sebenarnya. Pantes we si eta maca istighfar wae da loba dosana. Teu kudu loba dosa wae ibu istighfar mah. Jadi bisa wae urang nu maca istighfarna urang nu maca istighfarna tah besan anu beungharna teu naon. Bi urang nu maca istighfarna minantu atanapi saha anu beungharna teh RT, anu beungharna RW, anu beungharna lurah, urang maca istighfar teh naon. Bae atuh naha beunghar batur. Nangke ka bagian urang gitu. Nangke bakal nah gitu. Sok. Jadi istighfar teh eta teh sabenerna mah kunci naon? Kunci rezeki nya ilmu hayang bunga. Hayang bunga teh maksudna hayang dibabarikeun rezeki. Hayang dibabarikeun rezeki ari istighfar. Gitu. Ari istighfarna sakalian ti tajong oge batu goblok. Kalah ka nyarekan karena batu. Terus RW nu dicarekan teh si RW goblok kituna teh. Sarwana jeung RT-na. Bisa lemur tungtung nama dicarekan. Istighfar mah gara-gara tijalikeun di jalan RW RT dicarekan kabeh terus. Astagfirullah. Nah gitu. Gitunya. Jadi cirina jalma anu bakal dibeungharkeun ku Allah. Ulah moal engke eta mah. Di dunya keneh oge. Di dunya keneh oge wajar min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib teh bari jeung urang teh henteu naon. Henteu jadi moal kahitung kira-kirana, moal dikira-kira ku urang kitu nya. Sok baca istighfar sing loba. Mun pamajikanna maca istighfar, salakina cukup bari we gitu. Komo lamun indung bapa geus maot, mun indung bapana geus maot, anakna maca istighfar dihampura dosa indung bapa teh. Tadina mah jeung Qur'ana jeung tafsirna dibawa dikelek ku simkuring teh ka dieu dengan katuda. Sok sieun teu ieu sok sieun saeutik bayaranana. Jadi kan bae kusuna we ngarah ieu ngarah tereh. Ngarah tereh deui. Jeung teu kudu nyewa sound system atuh da. Kitunya tah dauhan Allah bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu bin amrihi yusra urang dibabarikeun dina masalah boga masalah cenah ieu teh
Masalah jeung saha maneh teh? Jeung urang kaler masalah, jeung urang kidul masalah, jeung urang kulon masalah, jeung urang wetan masalah, jeung urang luhur, urang handap, jeung nu gaib oge masalah, jeung nu makhluk gaib. Bermana, kumaha cenah yang beres masalah? Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aksiru, saur Kangjeng Rasul. Aksiru, maka sing laloba ari aksiru teh teu terbatas ku tasbih, teu terbatas ku kalkulator, sing loba we pokona maca istighfar. Minal istighfari faman aksal minhu ja'alallahu min kulli gomin wa hamin faqaja. Saur Kangjeng Rasul sajaman loba maca istighfar, maka eta leungit dileungitkeun ku Allah, lain ku sasaha. Dileungitkeun ku Allah kasusahna, kabingung, kanyerina, kapeurihna, kasedihna dileungitkeun ku Allah Subhanahu. Leungit kasedihna. Si eta cik eta boga kabingung hidupna teh. Atuh da boga antina eta istighfar, astagfirullahaladzim. Bacana gitu. Baca istighfar ya. Anu babari we macana kumaha? Astagfirullahaladzim. Rawaktosna saatosna subuh, saatosna isuk-isuk jeung sore atau isuk-isuk sajaman maca istighfar isuk-isuk, maka tepikeun kasurupanan poe moal boga dosa bari dihampura dosana tah. Geus dihampura memeh naon teu kasor. Lamun maot tepikeun ka poe eta bakal maotna tah teu gaduh dosa istighfar. Ya mulai subuh-subuh teh isuk-isuk teh lain maca istighfar. Kalah kapase jeung anak nuduk sakola teh geuningan. Sok sia. Pakai kusorangan top sepatu. Hah? Nya. Sok. Tuh, dahar heula. Istighfar. Nya. Ari cek budakna teh, ari mamah li gerasi beungeut. Gitu ya. Nya. Kade. Istighfar. Eta mah di luar negeri nya, di luar negeri di urang mah aya moal anu ngaku moal. Nah, beurang saeutik pasea jeung bapana. Beurang saeutik jeung tetangga paseana deui. Beurangna saeutik jeung tukang dagang. Terus dari kaburit pasea jeung nu nagih. Yalah, pasea mah deui istighfarna atuh. Sore baca deui istighfar. Hari sore mah lain istighfar, kalah ka kokorelengan guringan pipir imah. Naon neangan anak hayang eueuh. Nya. Puguh anak hayang mah geus diasupkeun ngan poho deui, geus asup sorangan. Alah. Teteangan anak hayam puguh anak hayam di jero. Nya. Nya, geus kapanggih wa tah hayam teh. Yang batur maneangan cai keur deuk wudu ieu anak hayam. Anak hayam nyempot didinya. Aya. Dihitung hayam hiji. Nah. Jadi sakali deui. Ya. Aya nu neneangan anak hayam teuikeun kareup magrib batur sarolat batur wiridan ya neneangan anak hayam kene. Batur manggeus kumaha? Subhanallah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika salam. Ari ieu ka mana? Ker. Lain. Aya sugan teh keur cicing eta anak hayam. Dicomot ek teh tai uci. Batur wiridan dia anak sorangan mah teu ditea. Anak sorangan mah teuing geus salat, teuing geus aca, teuing geus mani, teuing encan, teuing da ini tadi teh mawa HP mana minta 2000 deuk ngawifi. Deuk ngawifi pokona mah. Tadi teh teuing teu saha ayana, paduli anak aing nu penting kapanggih anak hayam. Astagfirullahaladzim. Eta nu tere. Jadi anu ponok sih astagfirullah. Jadi setan mah teu pohoeun ka urang dieu. Setan
Henteu pohon iblis oge henteu pohon ka urang dia iblis oge. Ari urang sok poho ka iblis, urang sok poho ka setan, urang sok poho ka musuh urang, sugan teh musuh urang teh pohon ka urang teh. Henteu. Nah, saur Allah nya eta saur Allah iblis sanyana kaula dek mere senjata anu anjeun moal sanggup ngalawanan eta dua senjata ke umat Nabi Muhammad kahiji la ilaha illallah anu kadua nya eta astagfirullahaladzim. Dua senjata anu dibikeun diwariskeun nyaeta kasaha ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warisan ti saha ti Gusti Allah eta warisan ti Gusti Allah istighfar sareng la ilaha illallah. Ada warisan teh lain kebon sacenge sawah satelepok lain warisan teh ieu mah kuat ka karena warisan ari eta teh warisan teh ya salat Quran pengajian eta warisan ti nabi warisan ti inungoti ti para ulama warisan ti Gusti Allah nya naon astagfirullahaladzim urusna ari kitu mah kumaha teh ieu mah baca isi tajribu ngalindih teh ngabanyiran kaita zaman non arisko yang kebanjir ku rizki lubak libuk gitunya bro dicuru bro dipantung kena teh nyan teka lamun tuangan teh teka tuang lamun inuman teh mah teka inum gitunya berunjung bro dipantau melayah di tengah imah jika bulan puasa loba kumaheun gitu dia tadi sana. Ibu sok diuksana tara. Sok tah eta suluh anu garing diasupkeun kana hawu. Diasupkeun kana hawu bakal kumaha? Bakal hurung ngagear, bakal seep di dahar ku di dahar ku seuneu. Tah istighfar oge kitu. Lamun urang boga dosa leutik, dosa gede, eta lamun diistighfaran terus-terusan. Istighfaran terus-terusan nyaeta bakal beak siga suluh saur Kanjeng Rasul kama takulun naro kama kaya oleh barang takulu kang mangan ya si emak kang mangan opa naro seuneu alhatoba maring suluh wuluh ya aya bisi anu garing kumaha istighfar teh ngadahar kana dosa ibarat ngadahar suluh kana ibaratna ngadahar seuneu kana suluh gitu. Jadi geus beak peta suluh nanti dilalap kunaon di duruk gitunya di duruk kata si suluh nate kuseuneu ya kasauran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu perioge didugikeun ku zaman ayeuna mah kantenan ibu di akhir zaman mah teu aya amalan atau wiridan anu pang saya-sayana lintang ti maca istighfar ningali nu cikal istighfar astagfirullahaladzim ningali anu kadua istighfar astagfirullahaladzim ningali anu kasalapan nasihat teh loba ting budak teh astagfirullah ningali budak anu nomor 10 astagfirullahaladzim loba teuing anak teh gitu ya. Nah, maksudna lain astagfirullah kulobana gitu nya. Ningali inungna alhamdulillah. Ya. Hari barudak geus sare ngampar geus sare. Astagfirullah. Kan Mbak. Kan bae na. Kan bae sing loba ngarah loba naon? Loba anak ngarah loba
Istighfar. Pan ieu teh keur nerangkeun istighfar. Memeh rizki teh naon heula? Istighfar he. Lamun istighfar bakal babari rizki. Pan kitu. Loba anak berarti loba istighfar. Kadang rizki wae ari istighfar. Saliri ningali nu panggedena astagfirullah. Ningali kadua astagfirullah. Geus 2 kali tah. Nah, 3 kali 4 kali nah gitu. Istighfar. Oh, salah etanya. Jadi kuncina rizki teh sing horeng istighfar. Bisi ibu dek tatanya ka mana? Ka Tasik, ka Singaparna, ka ditu ka ditu ka pemijahan. Sabaraha ongkos nanti di kali itu? Ongkos nanti kurang lebih bolak-balik 300.000. Nya, ka pemijahan teh. Maning kasih kuringkeun duitna keur ongkosna. Eta baca. Nah sababna sabab eueuh deui ibu amalan anu pangalusna keur matak ngabeungharkeun jalma ngababarikeun kana usaha ngababarikeun kana rizkina iwati istighfar malah ya ji teukeun ka beat naon geneangan paragi hayang babari urang usaha ya kumaha hayang babari mangkaning tempat anyar kumaha ya tempat anyar hoyong engal hoyong ulah teu kasetoran pokona mah ieu tempat anyar sok baca eta naon heuh istighfar itu istighfar pas istighfar songi amalan nupang saena nupang saya wayar zukhu sabab geus ditempel dina Qur'an keneh wayar zukhu dina hadis we wayar zukhu rizqian min haitsu la yahtasib anu cek batur mah cek paningali batur pirak kadar usahana ge gitu naon ngadon naon atuh usaha kitu tapi min haitsu la yahtasib luar biasa ieu nana hasil teh tah kitu nu kadua tos nu kahiji eta hitung-hitung ngapalkeun ieu mah naon da geus ieu mah nu kamari nu kadua cirina jalma bakal papenak bakal kenging syafaat kangge Rasul bakal papenak sareng para nabi nya eta jalma hampang bibirna hampang letahna maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampang cirina jalma bakal kenging syafaat bakal papenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta gampang maca sholawat dititah maca sholawat teh atau atanapi dititah maca sholawat teh kadieu maca sholawat yuk maca sholawat ngadenge aya nu maca sholawat teh geuat ngabri maca sholawat itu paloba-loba maca sholawat paloba-loba maca sholawat ari urang paloba-loba naon ayeuna paloba-loba tai naon paloba-loba tai hayam paloba-loba gemuk ini paloba-loba maca sholawat ya Rasul paloba-loba maca sholawat berlomba-lomba paloba-loba maca sholawat tah di antawisna kanggo naon nya eta ieu mah lain paloba-loba maca sholawat kalah ka naon kalah ka paloba-loba paloba-loba ngobrol ya paloba-loba bayareun paloba-loba hutang paloba-loba maca sholawat naon margi sholawat eta para ibu sadaya ngarupikeun hiji amalan anu diamalkeun ku para nabi saur ka Rasul aksiru dewa aksiru minas sholati alayya fa inna sholat alayya kafarotan sing loba maca sholawat ka kaula sanyana maca sholawat ka kaula eta jadi kifarat karena dosa aku maca sholawat diampura dosa aku Allah Subhanahu wa taala bari kang syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta ku nyeueurkeun ngaos sholawat sehingga
Lamun jalma ya mah. Lamun jalma teh deuk cilaka. Isuk sia takdirna teh geus dituliskeun di langit ya mah. Aya tulisan si eta bakal cilaka isuk gitu ya. Si eta teh bakal cilaka isuk ditakdir dina ditulis dina takdirna teh. Nah, kusabab maca sholawat sekali we. Kusabab maca sholawat ka Kangjeng Nabi, maka matur cilakana. Atawa jauhna si eta teh bakal asup atau di set tempel. Si eta teh bakal ahli neraka bakal asup kana neraka. Geus dicap we. Geus dicap we. Di langit teh malaikat diarapaleun kabeh. Yen eta teh si eta bakal asup kana neraka. Ku sabab maca sholawat ka Kanjeng Rasul sakali we jadi tetulus kana neraka na. Sakali we maca sholawatna. Bakal jadi tetulus kana neraka na teh. Hati-hati. Jadi sholawat mah neraka wae jadi tiis ku sholawat mah. Komo ukur seseret hutang. Komo ukur seseret sedih. Komo ukur seseret bingung. Komo ukur seseret susah. Komo ukur seseret keung. Komo ukur hariwaan. Baca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta obat anu pangsaena eta sholawat ya. Maca sholawat mah nya eta maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarupikeun hiji hiji amalan khusus kerjama anu cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atanapi khusus kerjama anu dina hatena aya kacintaan ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti pengker dibahas eta. Salajengna cirina deui ciri jalma anu bakal menang kebahagiaan di dunia jeung di akhirat. Di dunia ya jadi dunia jeung akhirat ya kebahagiaan. Masing teu boga harta. Da kebahagiaan mah lain tina harta. Ciri jalma anu bakal menang kebahagiaan, kabagjaan, kesenangan di dunia jeung di akhirat. Di kuburanna oge bahagia. Keur sakaratna oge bahagia. Cirina eta jalma biwirna letahna hampang maca Quran. Hampang kana maca Quran. Kana maca Quran teh hampang. Maca Quran babari maca Quran teh. Bahkan teu tara dugikeun ka sadinten teh tara dugikeun ka hilap atanapi tara dugikeun ka lat karena maca Al-Qur'an ciri jalma bakal menang kebahagiaan di dunia jeung di akhirat. Ulah coba-coba ibu ka jalma tukang maca Quran mah. Ulah coba-coba. Wajib ngahormatna oge. Wajib ngahargaan, wajib ngagungkeun ngamulyakeunna oge. Wajib sarua jeung ngagungkeun ka Gusti Allah. Amun urang ada ngagungkeun jalma anu maca Al-Qur'an, mulyakeun jalma anu maca Al-Qur'an. Coba-coba. Bisi di bumi aya sok maca Qur'an salaki atanapi hinung urang bapak urang kade ulah coba-coba kanu daek maca Qur'an. Naon sababna? Sabab eta anu maca Al-Qur'an mah tos dijantenkeun keluarga besar Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lihat wisna cirina jalma anu bakal kenging kabahagiaan di dunia jeung di akhirat babari letahna teh maca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Panjang tuing cerawal fajri mah tuh ganti ku inna antoina nu pono bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Aca sing loba da pono bari mencetan tur salaki so pencetan tur salaki teh bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal bakal ningkah salaki teh geura bismillahirrahmanirrahim. Oh eta mah cenah ciga orok hayang tereh lempang sarua lalaki salaki oge hayang lempang kadaekeun lempang ka masjid mah hayang lempang ari beunghar hayang nya ari ka masjid mau nya eta oge bakal daekeun lempang ngalengkah kana kaalusan nu jadi salaki lamun dipangmacakeun inaa toina ku pamaji majikan. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Eta ciri jalma bakal menang kebahagiaan bahagia hayang ari lempang ka masjid mumul atuh. Nah gitunya sok bacakeun inna a'taina tah salakina pegatkeun kana tas jumaah ka ditu. Inna a'taina nya beri ais ramai nya. Nah gitu. Nah, jadi hampang letah teh bibir teh hampang karena maca istighfar, hampang karena maca sholawat, hampang karena maca Al-Qur'an, hampang tajirina. Ieu mah hampang teh kana ngomongkeun kagorengan batur atuh. Kumaha? Lamun hampang bibir teh ngomongkeun kagorengan batur engke di poe kiamat ibu di akhirat aya jelema di dunyana teh getol salatna teh, getol salat wajib, salat sunatna getol, puasana getol, ngaji na tadarusna getol, tak bunga haji getol, ayeuna naon
pengajian getol, tapi di akhirat dina buku catatanana catatan salat manehna catatan puasa zakat sedekah sing horeng ditanyakeun malaikat ka mana ieu ganjaran salat urang teu dituliskeun di dieu ganjaranana dibikeun kanu sok diomongkeun gorengna ku maneh diteang teh di dieu nya we aya di dinya dina anu diomongkeun kagorenganana ku urang alhamdulillah ya kade eta diantaisna lamun jalma salat tapi ngomongkeun kagorengan pinah ganjaranana kadinya pinah ganjaran pinah salat ganjaran salatna ganjaran sakabeh amal pinah harinya jadi atuh manehna boga naon teuing di hati teh mata oge gitu. Jadi kudu hampang nate lain hampang karena ngomongkeun batur, hampangkeun karena maca sholawat. Hampang gitu nya. Tadi atawisna karena kasampurnaan ayeuna kanikmatan iman, kanikmatan eta. Supaya naon? Supaya ayeuna dicirian, supaya naon dicirian? Supaya ulah pahili ari dicirian mah di mana-mana ge supaya ulah pahili dicirian lamun dina jalan mah supaya ulah kalangsu ari kalangsuna hiji jalma tersesat kalangsu eta biasana osok dina perkara osok dina kanikmatan ibu sok dina kanikmatan kalangsu teh. Di mana kalangsu cek urang mah asa naon dina kanikmatan kumaha? Ibu upami aya perkara anu henteu pati pikangeunaheun ta eta teh padahal mah alus lamun anu pika bitaeun eta teh gore. Kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya punten ngarah teu kalangsu. Kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikmatu arbaatun ari nikmat teh eta aya opat teu leuwih teu kurang nikmat teh aya opat kitu nya salian tinu opat eta mah lain nikmat gitu lain nikmat tetapi cocoba ujian salian ti anu opat berarti eta mah tipuan belaka. Naon anu opat teh? Al iman, nikmatul iman wal Islam. Nu kahiji afdhalun ni'am ni'amul iman wal Islam. Saur kanjeng Rasul pangutami anu kahiji nikmat iman sareng Islam. Kahiji nikmat iman sareng Islam. Nah, nu kahiji. Anu kadua nya eta nikmat teh nikmat gaduh nabi anu tanggung jawab nabi anu nyaaheun leuwih ti nu bapa nabi teh leuwih nyaah ka urang leuwih ti nu bapa leuwih ti guru nyaaheun teh leuwih ti nabi teh nyaaheun ka urang teh leuwih ti pamarentah. Nah nikmat boga tuturkeun boga nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon salona? Allah teu nyimpen kanikmatan dina kasur. Allah teu nyimpen kanikmatan dina harta. Allah teu nyimpen kanikmatan dina dahareun. Allah teu nyimpen kanikmatan dina inuman. Allah teu nyimpen kanikmatan dina Allah teu nyimpen kanikmatan dina pangkat jeung jabatan. Allah teu nyimpen kanikmatan di awewe, Allah teu nyimpen kanikmatan di lalaki, Allah teu nyimpen di kanikmatan di awewe jeung lalaki. Nah, keduaan meureun. Nah, henteu, tapi Allah nyimpen kanikmatan dina hate jalma anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas salian teh eta nipu. Salian teh eta tipuan, salian teh eta musuh, salian teh eta nya eta disebut nate salian ti anu opat mah disebut saudara. Anu katilu nu disebut nikmat teh nya eta
Al-Qur'an. Naon sababna? Al-Qur'an anu bakal ngabelaan, Al-Qur'an anu bakal maturan, Al-Qur'an teh bakal jadi babaturan teman sejati disebut nate. Teman sejati kumaha? Lamun ada orang boga babaturan, bohong babaturan nipu tama. Lamun maneh wae keur beunghar, keur loba, keur naon lamun maneh keur cair mah babaturan wau. Lamun maneh keur sangsara mah boro-boro nanya. Ta eta babaturan koplok. Babaturan naon eta mah lain babaturan nipu tama. Nya nipu nu kitu mah tapi disebut babaturan. Lari keur boga duit mah urang teh kuat ka mani nawaran dahar ketika jauhan. Duk dahar. Nya ari teu boga duit mah ari keur teu boga urang teh pokona mah keur gitu. Eta mah di luar negeri mah kitu nawaranna teh dah. Di luar negeri. Nah, nawar Jawa. Ari Al-Qur'an mah ibu lamun keur sakarat wae nyampeurkeun Al-Qur'an mah dipangmacakeun Al-Qur'an keur sakarat di kuburan babaturan urang mana dulur urang mana lanceuk adi urang mana ieu pangnyaangan kubur moal bari bisa nyaangan ieu arti naon Al-Qur'an anu bakal nyaangan di jero pakuburan di arah masar anu bakal ngiuhan eta Al-Qur'an keteh. Nah, gitu ke bakal dongkap ceuk Al-Qur'an ulah hariwang. Ulah reuas, ulah keueungkeun aya abi ceuk eta bidadari geulis teh. Didinya teh, Neng ari Neng teh saha? Wios ceuk da aya abinya. Abdi pariyogina naon sok we ka abdi. Ari Neng teh saha? Nu sadaresna. Abi teh pana Qur'an anu sok dibaca ku ece keur waktu dalam dunya. Tahina ku Allah ditugaskeun kudu ngunut maturan ece di dieu. Nah, begitu teh. Orieu mah lain anu dicekelan teh lain Qur'an kalah ka Samsung. Anu dicekelan HP butut. Anu dicekelan remote. Nah, engke teh keur anu keur di kuburan teh jugletuk anu ninggang kana sirah remote diragap teh naon ieu remote gitu. Jadi sekali deui anu dicekelan teh kalah ka naon kalah ka nah gitu nya aya da gitu ya Al-Qur'an eta jadi teman aja jadi teman sejati jadi bakal setia kamanya eta tadi teh ya Al-Qur'an eta teu naon teu tiasa ayeuna teu tiasa dianggap Al-Qur'an eta anu bakal jadi ciri keur jalma anu bakal kenging kabahagiaan di dunia jeung di akhirat. Tiis nya gitu di apa kiamah we tiis ku Qur'an komo di dunia gitu. Nah diajar Al-Qur'an tadi geus diajar masalah tareh tamat ya teh hayangna karek megat. Nah nya tareh tamat ibu Qur'an teh ieu teh mun teu salama sabaraha taun tamatna teh cenah teu apalah pokona mah tareh tamat hayangna karek megat. Nah urang sawet-awet teh sajana anu nomor kaopat anu disebut nikmatnya eta nikmat jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat jadi umat Kangjeng Rasul nyaeta jadi umat Kangjeng Rasul mah silih pikanyaa silih pikadeudeut silih anteur silih ajak silih doakeun malah jeung nu geus maot oge silih doakeun jeung nu geus maot silih doakeun sehingga lamun nu geus maot didoakeun kudu hirup keneh kudu masih keneh hirup maka dihampura dosa dipangucakeun istighfar majuakeun yasin bakal dihampura dosana benten sareng umat-umat zaman kapungkur amaluna amalukum zaman kumaha amal maneh keur maneh amal urang keur urang eta mah umat zaman Firaun umat zaman Nabi Musa umat zaman Nabi Nuh umat Kangjeng Rasul mah teu tiasa amaluna amalukum teu tiasa umat Kangjeng Rasul mah lamun aya nu amaluna amalukum berarti lain umat Kangjeng
Nah, kumaha silih ajak, silih anter, silih bejan, silih elingan, silih geuing, silih asah, silih asih, silih asuh, gitu kan? Inungna keur eueuh, bapana keur eueuh, budakna balik sakola ku tatangga dipang naonkeun? Dipang nyalinankeun gitu. Silih asuh kan umat Kangjeng Rasul. Salah pamajik inungna keur eueuh salakina datang budakna nyampak disalinan ku tatangga kade besi kade besi jeung tatangga sia gitu dia. Alah dikeresah. Sakamana karep wae pidato teh atuh. Keun bae nu penting mah nya ya tunuh kangkung tadi teh. Alah teu tunuh. Ari majar maneh teh keun bae atuh da tarunggal poe. Jadi siri asa, siri asi, siri asu. Jeung umat Kangjeng Rasul, jadi umat Kangjeng Rasul mah nyata upami amal hiji dituliskeunana 10. Upami nu maca istighfar di dieu nu beungharna di kulon. Anu maca istighfar di dieu nu beungharna urang wetan. Nu dimaca istighfar di dieu nu wios kitu wios. Wios umat Kangjeng Rasul mah kitu. Walaula dafullahi nasa ba'dhum li ba'din la fasadatil ard. Lamun jalma ayeuna lamun henteu katahan ku nu sawareh ku nu sawarehna maka turun ada bakar ruksak di alam dunia. Nah gitu. Ya, gitu dah taisna. Jadi anu ngaduana, anu maca istighfarna ajengan, anu sibuk ngaseukna, anu tara maca istighfar. Ajengan mau ibu ngalwangi astagfirullahaladzim, Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salamatan ala sayyidina Muhammadin. Ajengan can beres maca sholawat ieu geus ribut. Ngipu gitu. Maca sholawat mah encan. Nah, si hari sibuk ngipu keun beda maca sholawat nama ajengan gitu. Eta umat Kanjeng Nabi. Jadi anu ngonang hujanna ajengan, anu sibuk mencugna anu tara maca istighfar. Keun bae. Matenya tah eta ngeunahna jadi umat Kanjeng Rasul mah. Bahkan sok sanajan baragajul bapana, baragajul inungna, tapi lamun anak incuna saroleh, anak incuna tararaat ka Allah, asup ka surga anu jadi anak, anu jadi inung bapak, ku solehna anu jadi anak, ku solehna anu jadi anak ibu. Eta ku solehna anu jadi anak, asup ka surga inung saur Kangjeng Rasul, asup ka surga inung bapak, sok sanajan baragajul, sok sanajan inung bapana lain jelema, sok sanajan inung bapana teh bagong, sok sanajan inung bapana teh babi, tapi anakna soleh mah asup ka surga. Itu umat Kanjeng Rasul. Umat Kanjeng Rasul mah ya dakhulul jannatal aba bi solahi abna ihim. Jadi harapan ageung urang sadayana gaduh putra putu anu saroleh supaya ngadoakeun gitu. Supaya tes arep geus maot teh gitu. Beda jeung anu kumaha cenah? Nyet cenah inung bapana maot oge anakna ka mana we karep boro-boro ieu kalaka anakna teh anu judi aya nu mabok aya anu kumaha keun ada eta tetangga atuh. Nah ku tetangga doakeunna teh naon umat Kanjeng Rasul mah. Sanajan ayeuna manehna teh jelema baragaju tapi tatanggana jeung tatanggana anu daek maca sholawat daek zikir daek maca sholawat ka surga umat Kanjeng Rasul mah. Gitu. Ka surga. Intinya masing doraka oge. Mata perlu boga tetangga soleh teh. Sok sanajan urang henteu teh soleh gitu. Ngaran kabagean. Ngaran kapecretan atuh. Ngaran kapet itu umat Kanjeng Rasul. Nah, deui kana tadi sebagai kesimpulan dina detik-detik terakhir ceramah anu teuing sabaraha mayarna. Jadi nikmat teh kahiji nikmat teh nyaeta nikmat iman jeung kadua Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi katilu
kaopat umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salian ti eta lain nikmat kade. Bisi kalangsu. Salian ti eta cocoba tama. Salian ti eta mah ujian. Salian ti eta mah nya eta musuh bahkan musuh salian ti eta. Tah sakitu. Kamu kesimpulanana panginten jadi anu disebat nikmat iman jeung Islam teh nyaeta lamun Islam mah dohir nikmatna teh katingali ku panon kadenge ku ceulik karagap ku leungeun ketincak ku suku nikmat Islam mah lamun nikmat iman mah nikmat iman mah nyaeta dina hate ayana teh batin bisa karasa bisa lamun jelema resep kana kasayan resep kana kasayan disebut sampurna iman sareng Islam. Resepna kana kaawonan disebutna gagal iman, gagal Islam. Teu ditarima iman jeung Islamna lamun jalma teresep kana kaalusan tapi ngan resepna teh kana kagorengan we. Resepna teh kana kagorengan, resepna teh nginget-nginget kagorengan, nyarita kagorengan, tah eta gagal teu ditarima iman Islamna sanajan di dunya. Ieu mah dicaritakeun teh kagorenganna we. Nu dicaritakan kagorengan batur we. 4 perkara nu bakal nyalametkeun kahiji 4 perkara nu bakal nyalametkeun ka jelema teh nya kahiji inget kana kalusan batur jeung inget kana kagorengan diri sorangan anu kadua nyaeta poho anu katilu nyaeta poho kana kagorengan batur inget poho kana kalusan sorangan kitu nya sakitu anu kahaturkeun mudah-mudahan aya manfaatna. Simkuring terbiasa korupsi mencan kumargi waktu tonton sasar hadanallahu yakum ajmain Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.